Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Kung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji Burhan, parantos masihan mau izoh ka urang sadayana. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umur, bere kakuatan. Oge Kiai Basrudin, Kiai Murodin, Kiai Adam, Kiai Nur, Kiai Rusdi, Kiai Haji Rosidi, aya di dia Profesor Doktor Kiai Haji Supendi. Alhamdulillah nyana eueuh nu ngangkat profesor doktor kukula diangkat. Jadi aya hiji kaleuwihan nu mantak dijadikeun doktor teh ya, aya hiji kaleuwihan leuwihna dagang teu untung-untung jadi doktor kan. Panitia penyelenggara PHBI anu di dieu dilengkapi ku Haji Sardi, termasuk Haji Kitu Hamzah Ispai Ismaot, tapi aya kana di dieu ye yuk ngarendeng jeung Haji Pendi Haji Hamzah. Ya Allah, alhamdulillah dina wengi ieu urang gugus ya Allah khusus nasim kuring kasihan sehat, padahal mantek tepati sehat sebenarnya itu dek doa doang.
ku bungah-bungahna ieu ningali sinar Kangjeng Nabi jadi sehat. Barang neule ka sinar Haji Pendi gering deui. Tadi di imam nu ciri di hati teh sinar Kangjeng. Barang ka dia ya Allah. Tama inget ka jelema nu beuki ngopi teh. Beuki ngopi puyang lamun teu ngopi. Beja ka pamajikanna aing parwek ieu. Nyeduhkeun kopi. Gegeran we daripada marah. Pamajikanna kocek. Tah. Diinum kunyana. Tah, ai geus ngopi mah brai we cek ada. Kadeuleuh beungeut sia tah. Tadi mah paroe. Cek pemajikan emang naon eta? Kopi teh lain. Tukang kopi deui bool seeng. Kukula dikerok. Ceknya na bayangan poek deui ye. Tah ieu sarua. Nu ningali ka Kangjeng Nabi na cahayaan ningali ka dia ya Allah. Poek. Kanjeng Nabi 14 abad anu silam dilahirkeun. Lahirna Kanjeng Nabi di kota Mekah. Kota anu moal aya duana pangmulyana. Kanjeng Nabina manusia pangmulyana. Dilahirkeun di negeri nu pangmulyana. Dilahirkeun bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah. Anu kadituna Raja Abrohah, raja nu bergajah, dipimpin ku Abu Rigol dek ngahancurkeun Baitullah, tapi teu izin Allah mah Allah ngutus manuk ababil, hiji manuk anu model mawa batu menang ti neraka. Geus aya merekan batuna bakal nimpah kasahana. Etalah diabadikeun dina Al-Qur'an surat naon kana wajib? Al-Hakumut banyak. Ya Allah, ya ngisin ke negara alam taro. Gusti Allah, isi budak kumaha ngajina baheula nya. Aduh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsala alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Lamun Masehina tahun 570 hiji, Masya Allah, April menang 40 tahun Kangjeng Nabi diutus. Eueuh deui nu pamulya-mulyana utusan mah kecuali Rasul. Dibere wahyu moal aya deui nu pamulyaana wahyu Al-Qur'anul Karim. Manusia nu pangmulyana dilahirkeun di negeri Mekah nu pangmulyana
nu mawa utusanana makhluk Allah Jibril nu pangmulyana diutus ku Gusti Allah jadi utusan Allah pangmulyana dibere mukjizat pang mulya-mulyana pangagungna Al-Qur'anul Karim 13 tahun sabada diutus berjuang di Mekah hijrahlah ke Madinah nu geus apal urang dongeng sabab-sabab hijrahna 10 tahun ke 11 na wafatlah Kangjeng Nabi geus atuh hijriahna Kangjeng Nabi wafat hijriahna tahun sabaraha Haji hijriahna ye wafat Kangjeng Nabi di Madinah tahun hijriahna tahun sabaraha ya Allah kan ngamimitiana ge ti hijrah ngamimitian tahun hijriah berarti hijrah jadi berapa ya odob si Rama ge wis tua masih odob ge aing boga murid teh pinter-pinter Masya Allah atuh kan lamun mengamati mah mengamati di hijrah teh ya 10 tahun di Madinah haji wafat berarti nyana wafat umurna di Mekah 43 di Madinah 10 tahun umur seberapa 53 jeung 10 ya berarti tahun hijriahna tahun seberapa yeah iya 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 ya Allah wah kabalinger ya uyuhan bararta daks ya boga babaturan kos kieu uyuhan betah Masya Allah ya Allah jadi berarti tahun hijriahna tahun seberapa tahun 10 atau tahun 11 tuh kan kartin teh sih ye masih protes kene mah odob puas aduh lain di bawa bae bodoh bae heran ya Allah ya Rabbi inget jada ya Allah ya Rabbi. Nah berarti kewafatan Kangjeng Nabi hijriahna tahun 10 atau tahun 11 lamun masehina tadi 70 hiji tambah genep 33 jadi berapa 7 hiji lahir Kangjeng Nabi ya kan tambah 63 berapa waduh parah tuh kan berarti tuh. Berarti tahun 834 ya Allah parah ya boga kasus meureun manan gigi tuh ayo coba 70 tahun 7 tahun 507 hiji tambah 63 Masya Allah jadi tahun 634 oh iya bener isuk ngaji poho deui bae isuk teh mun ngaji poho deui bae ya Allah oh ya Rabb tah etalah kelahiran Kangjeng sampai wafat
kelahiran Kangjeng teh membawa sinar. Caang. Kacaangan sinar Kangjeng teh ngaleuwihan panon poe, ngaleuwihan bulan, ngaleuwihan cahaya-cahaya nu sejen. Sakumaha nu diucapkeun ku Syekh Ja'far Al-Barzanji, anta syamsun anta nurun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali. Teruskan. Anta misbahul suduri. Asalnya sarojeng teh haki suarana tadi. Beda 12-2. Beda setik. Ya Allah ya Rabbi. Nah, di kelahiran Kangjeng datang ka diangkat jadi Rasul Kangjeng. Kangjeng berjuang terus. Wah, istimewa Islam. Keistimewaan Islam teh nampak nu tadina sesembahan teh patung kayu jol Kangjeng titah nyembah ka pangeran nu asli. Ribut pasti datang ke perang Kangjeng Nabi dek ngaleungitkeun pangeran bentukna kayu jeung batu kuari titah mangeranan ka Allah anu alladzi khalaqas samawati wal. Hebat di zaman Kangjeng, terus zaman sahabat, terus zaman tabi'in, terus atba tabi'in, atba tabi'in. Pada tahun 400 geus mulai Yahudi nu tadina terusir di Mekah di Madinah mulai nyana ngarancang deui nyin gerakan-gerakan. 100 tahun kemudian tahun 500 Masya Allah iya Masjidil Aqsa geus jadi gereja. Eta kehebatan Yahudi geus jadi gereja geus lain Aqsa masjid deui atuh kacau kuari unggal negara musatkeun perhatian ka Aqsa lantaran ieu Aqsa nu tadina jadi masjid nu hebat, masjid anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajid. Masjid bangan tilu di alam dunia nu boga nilai mah. Hiji hasbunallah. Hasbunallah. Iya masjid hasbunallah kos kiamatnya ieu. Masjid saaya-aya di mana masjid anu tihangna handapna henteu dibuleudan moal aya ieu doang ja di jero na masjid polos profil-profilan geus teu sanggup berpikir teu sanggup nyen profil teu sanggup geus. Masya Allah ieu masjid kira-kira lamun ku urang digubrakeun deui 1 juta teh ya 1 juta tuh. La tusaddur masjid illa fi tusaddur rihal illa fi salasati masajid haram, Masjidil Haram, 2 Masjid Madinah, 3 Masjidil Aqsa. Hasbunallah manggeus teh dianggap masjid. Ieu mah lamun di Mekah mah kandang onta sebenarnya. Di Arab uyuhan orang pondok naraik asup kanu kos kieu kandang onta ieu sebenarnya ngan sakiayana teu geus lah alhamdulillahirabbil ulah di deuleu masjidna tapi di deuleu imanna jeung kayakinanana. Sedengkeun deuleu iman jeung kayakinan kudu bagus masjidna. Ya Allah. Nah, maka aya seorang manusia nu gagah menjadi raja
Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara memuji Kangjeng, sayembara ngalem ka Kangjeng, terserah ndek bentuk siiran, ndek bentuk nasar, ndek bentuk kumaha bae. Wow, sadunya diumumkeunana di Mekah jeung di Madinah ketika hajian. Waktu masyarakat balik ke negeri masing-masing siap nyieun pujian-pujian ka Kangjeng Nabi. Wah, Mesir nyieun, Turki nyieun, Yaman nyieun, Yordan nyieun, pokoknya kabeh termasuk di pondok nyieun. Nyieun di sayembara. Hei, teu eleh pondok nyieun sayembara harita dikirim ka ditu ka Mesir. Ke Salahuddin Al-Ayyubi pangboncitna boro-boro menang, boro-boro dideleugeun teh. Buatan Haji Pendi anu lulumpatan teh kumaha sakabeh jalma lulumpatan moro-moro ka Nabi Adam, ya Nabi Adam kami minta tulung, ari minta tulung jeung syafaat lain teu karunya tuh kaditu ka Nabi Isa lamun diteruskeun lila teuing. Ya Nabi Isa kami minta tulung, ari minta tulung jeung syafaat lain teu karunya tuh kaditu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam sawab. Ta eta teh teu menang. Barang disayembarakeun di Mesir teu menang. Teu juaraan anu menang nama eta tah. Assalamu alayka zainal anbiya, ya assalamu alayka, assalamu alayka atqal azkiya, ya assalamu alayka, assalamu alayka. Eta nu menang mah, nu menang mah eta anu lulumpatan mah teh waduh parah. Ari isina mah bagus ngan disayembarakeunana henteu meunang nilai eleh. Ya Allah, nu menang nama eta asyraqal badru alaina fazminul budur asna husnik mara'ina ya wajah surur anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika man ra'a wajah. Mansur ya Nabi salam alaika ya Rasul
Ya Rasulullah salamun alaika ya. Itu bisa aja. Lagam kosi bisa deh. Wah, oh do baning. Ya, runguakeun ge indah. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a sya'ni wa daraji. Bahar towil. Air resep ai babarengan jeung nu bodoh tersep. Guys, headset sama kos itu bang. Iya, ayah deh. Bahar, Ari asli sama kos tadi ta. Ya. Salam. Di Garut mah lain deh, lain cara diurang-urang. Assalamualaikum Zainal Lam. Garut mah lain. Beda sebab Garut bahkan garelis. Ya lah iya ge. Ya iya gareuli sarua ieu nu jore mah ieu dong hiji. Anta syamsun anjeun teh Muhammad percis kos panon poe. Bahkan leuwih ti panon poe. Kos bulan bahkan leuwih ti bulan. Cahaya di atas cahaya. Lamun ieu jagat raya poek jol padon poek caang. Ku caang na padon poe ya Allah kataringali nu gelis katingali nu hideung katingali nu podas katingali nu beke katingali ku sorotan padon poe. Neuleuh ka dieu masyaallah karasep. Neuleuh ka dieu Gusti kaciri. Atuh kaciri. Kayahoanana hebat teh Haji Pendi emang naon? Nu manta kukula dibawa bae aya kaistimewa. Ketika dibawa ka Solear jana dirimung-rimung. Atuh kula ge kaget. Kaget kok ieu Haji Pendi dirimung-rimung barang ngobrol jeung monyetna kan raja saya. Masya Allah. Ya tuh raja monyet. Lah iyalah. Anta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe. Ketika jagat raya poek jol panon poe cah. Masya Allah. Kangjeng Nabi cacaangna lain sakadar di Mekah di Madinah. Lain nyorot di Timur Tengah hungkul, tapi nyorot ke Eropa, nyorot ke Australia, nyorot ke kampung pondok. Ieu urang diuk di dieu lamun lain kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jang moal daek diuk. Ielah sorotan sinar Kangjeng Nabi, Masya Allah Karim. Berani diuk tengah peti, berani diuk sisi jalan. Berani diuk lamun diamati ku urang naon betahna diuk didinya jadi hareupna ge eta kali bau tapi kan ieu teu di deuleu bauna anu di deuleu rasana rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta eta nu mahal. Rasa cinta eta nu mahal. Nu mantak sahabat naros ya Rasulullah irahasi kiamat. Cak Kangjeng Nabi make jeung nanyakeun kiamat emang geus boga naon kitu amalna? Henteu teu boga amalna. Ai kitu nanyakeun kiamat sagala. Loba puasa? Henteu. Abdi mah teu loba salat, teu loba puasa, teu loba zakat. Nah juko nanyakeun kiamat iraha? Eta be abdi mah
resep ka Kangjeng jeung resep ka Gusti Allah sakitu be. Oh, cak Kangjeng Nabi anta ma'aman ahbabda anjeun bakal dibarengkeun jeung nu dipake ka cinta ku anjeun. Masya Allah, mantak jana geus kikian we. Nikmat biasa geus urang pondok mah teu kudu salat, teu kudu puasa. Asal cinta ka Kangjeng Nabi insyaallah. Atuh lain amin jadi tilok sarolat ya. Cintakeun ka Allah, Cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahba. Modal eta lah. Modal cinta. Urang lamun nyaritakeun salat mah salat, tapi kan salat urang. Puasa mah puasa urang. Tapi modal cinta mah ieu diuk di dieu. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah, iyalah sinar Kangjeng. Anu paling istimewa sinar Kangjeng lain sakadar nyinaran sasinar-sinarna. Anu tatadina teh nyaho ka Allah jadi nyaho. Nu tatadina henteu apal cara muamalah nu bener, jual beli nu bener jadi nyaho ku sorotan sinar Kangjeng. Anu tatadina urang teu nyaho urusan ubudiyah, urusan muamalah, urusan munakahat, urusan jinayat, sorot ku sinar Kangjeng Nabi. Teu wanieun kuari di pondok aya jelema hayang numpakan awewe can ditigah teu wani. Teu wani eta mah aya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh. Eta mah anak buah Haji Pendi. kasorot ku sinar Kangjeng. Kasorot ku sinar Kangjeng moal wanieun. Moal wanieun. Misalna aya awewe Taju datang jam 10 peting ka Haji Pendi. Dibuka bajuna, kadele dadana. Buka calanana. Cek awewe teh Haji abdi rangda. Ieu geus masyaallah geus aya meureun 5 tahun mah abdi mandek sedekah bae ka Mang Haji. Nah, kira-kira Mang Haji daekan teh. Tuh kan sinar Kangjeng Nabi dawuh. Blon balik tuh. Nyaho blon teh. Las jeung Murodin kadinya las. Je, tah ieu jelema blon teh kos kitu. Eueuh sinar Kangjeng Nabi. Tapi coba lamun ka Haji Adang, Haji dijauh keneh tidak. Tidak. Je. Bejakeun ka Haji Rusdim teu. Kunaon emang di hidung. Nu jelas lamun aya sinar Kangjeng Nabian tidak embung jang daun sih kenikmatan sejenak aya di akhirat bakal ka neraka. Etalah sinar Kangjeng. Lamun aya sinar Kangjeng Nabi nyorot, Masya Allah Karim. Urang teu boga motor kajen teuing leumpang, tawaran kredit teu hayang aing. Kajen teuing leumpang bae. Sebab naon? Boga motor kredit di akhirat aing bakal disate di neraka jahanam teu hayang. Tuh, pak dia banget hebat kabeh. Banget kreditan kabeh. Teu kumaha. Tinggal sorotan sinar Kangjeng ka urang teh sabaraha persen? Apakah sinar Kangjeng nyorot da ka urang 100% cara para aulia Allah? Apakah sorotan Kangjeng teh di bawah 100% 80 cara ulama-ulama? Mungkin 80, mungkin 70. Nya ai ulama Golkar mah 30 lah. Ai Haji Pendi tadi Pak. Diangsongan awe geulis bae gede siap bae. Bener berarti kan eueuh sinar Kangjeng Nabian. Itu sedekah gitu. Oh, jadi daek bae di sedekahan gitu. Ya Allah. Sabaraha persen sinar Kangjeng. Nah, nu unik lah nu unik. Mindahkeun ti neraka ka sorga. Masya Allah. Sinar Kangjeng iman urang ka Allah, iman urang ka Kangjeng Rasulullah. Sinar nyorot ka urang sehingga ku sinar Kangjeng teh urang teh pandai ubudiyahna, pandai muamalahna, pandai munakahatna, henteu ceroboh kitu keneh dina jinayatna.
sehingga hati-hati orang rempan besi salah cek Kangjeng, besi salah cek Allah, besi salah cek Kangjeng, besi salah cek Allah, bener cek Allah, bener cek Kangjeng, bener cek Kangjeng, bener cek Allah, salah cek Kangjeng, salah cek Allah. Sebab Al-Qur'an geus ngajelaskeun kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallah, mun anjeun cinta ka Allah coba fattabi'uni tuturkeun kaula cek Kangjeng. Masya Allah. Nah ieu mindahkeun ti neraka ka sorga Kangjeng Nabi urang lain lalawara. Nah ieu urang ieu kuari ieu cicing di dieu ye aju maca sholawat tadi geus. Berarti kan cinta ka Kangjeng, tinggal nuturkeun nu nya anana di akhirat ketika dek di neraka keun geus setok ku Kangjeng. Kek ieu kan pecinta kaula cek Kangjeng. Adapun salah sautak saeutik mah wajar heulana. Bah disalametkeun ka ku Kangjeng. Bro, kurang pondok ka sorga kabeh. Cuman kula protes, yang ini jangan dulu. Ini jangan dulu ini. Ini harus diproses yang baik. Sebab waktu dia mau dikasih jahe, siap aja dia mah. Nah, para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rahimakumullah, ingat kamu Muad bin Jabal. Muad bin Jabal tengah hadap ka Kangjeng, ya Rasulullah bari ceurik. Naon Muad? Kula meresep ningali sahabat dagang mararaju, tani mararaju. Ai kitu. Ku bajuna dagang bisa ke Mekah, bisa sodako, nyantuni fakir miskin yatim piatu, di imah tanggana ngeunaheun kadeuleun. Ku tani maju kitu keneh, hasil tani teh bisa pakai ka Baitullah ke Mekah, bisa nyantuni yatim piatu, bisa nyantuni fakir miskin, di imah tanggana bangun tentrem. Ai kula cek Kangjeng Rasul Muad ayah anu akur jeung nu sugih, bahkan ngeleuwihan teh nu sugih. Wah, aya neangan ridho Allah mah lain kudu kitu cak Kangjeng. Urusan tamah ka Mekah, urusan nisab, urusan nyantuni fakir miskin yatim piatu, urusan kaboga. Lamun manehanana ibadah ku Allah dituduhkeun di dinya, atuh maneh mah teu kudu di dinya ibadah, bakal akur jeung nu kitu bahkan ngaleuwihan. Wah, naon teh cek Muad bin Jabal? Cek Muad bin Jabal ka Kangjeng, naon ya Rasulullah? Anjeun mah maca subhanallah bae nu loba, maca alhamdulillah bae nu loba, maca Allahu akbar nu loba, minimal mantes salat 33 eta geus nyaruaan jeung anu sodako. Ketika anjeun di imah bacalah sholawat ka kaula geus sarua nyaruaan. Ketika anjeun geus teu babacaan naon renungkeun di jero hate ciptaan-ciptaan Allah nu sakieu poharana renungkeun sehingga anjeun ngarasa leutik di hareupeun Allah. Nah eta anjeun bakal ngaleuwihan ti jelema-jelema anu dagang na maju, nu tani na maju, hartawan jutawan jeung sajabana. Tah eleh ku ibadah modal kos kitu. Masyaallah. Cak Muad bin Jabal hatur nuhun, langsung nangtung, langsung dek ka mana maneh Muad? Dek ka mana maneh? Dek balik. Pan gegeran amat. Kula bungah jasa dek disampaikeun ka ulang rembur kula, terutama ka pamajikan, terutama ka pamajikan, ka anak jeung ka sajabana, dek dibejakeun ieu bunga. Jasa, masya Allah kan. Cek Kangjeng Nabi tenang heula tuh, tenang, can anggeus sih ngomong ye. Geus teu kudu ditambah deh cak Muad, sakitu ge geus pohara jasa. Lamun maca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar nyaruaan jeung eta pan pohara jasa. Henteu kudu make nanaon. Ya Allah dibuktikeun ku Muad bin Jabal. Ta salat maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Nu jelas Muad bin Jabal kadeuleu ku Kangjeng Nabi rohna di sorga. Cih, watak Pak Haji Peding geus henteu kudu sedekah jatilok ongkoh. Geus maca eta bae subhanallah 33. Nya nama tilok. Ieu
Haji Sardi kipas aya keneh teh di jero kipas aya atuh pan lain dicokotan ku nyana asal dihadean kebalik deh ka dieu kipas. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cerita sayembara anu kadituna bakal ngumpulkeun manusia saantero dunia, dipilih nu istimewa jang di barisan depan untuk menyerang Aqsa, direbut kembali supaya dijadikan fungsi masjid deui. Iyalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tuh mantap ayeuna ge. Terus baik kurang dibaca. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran faydhal barakati ala ma nalahu wa awlah. Usanni bi'amdi mawaridu sa'iqatun haniyah mumtadi'an mina syuklil jamili mataya. Usalli wa sallim ala nuril mawsuf bitaqadum wal awaliyah al-muntakil fil ghuraril karimati wal jibah. Suara abis asa ngadenge galedeg. Suara kos gitu amat ya. Ya Allah ya Rabb. Nah, panjang pendataan jang berangkat menuju Israel. Nu jelas ngayakeun serangan anu dahsyat hasil daripada sayembara horenganan ngumpulkeun umat muslimin wal muslimat sadunya. Mantap ketika kaula ka Mesir asuplah ke Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Haji Pendi Kifudoli hari tamara ke baju Salahuddin. Pang pedang ieu nama ka ieu teh gitu. Luar biasa. Sugannya nama gratis. Barang dibuka kan ditamayar. Kikirannya na. Pannya nama teu boga duit. Nah, akhirnya nyana minta tolong aku kan ya sekolah teh saya wakafkan aja satu ini. Nggak usah balik lagi ke Indonesia udah. Ya Allah ya Rabb. Nah, ialah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Jerona aya makamna, masya Allah, seperti etalah ala kadar cerita tentang Al-Barzanji, masih kede panjang tentang penyerangan anak sehingga Aqsa bisa direbut kembali sampai ayeuna. Kurang lamun nyaritakeun Aqsa mah kitu bae. Terus sampai ayeuna dikuasailah ku Yahudi. Bahkan penguasaan Yahudi lain sakadar Aqsa. Amerika dikuasai ku Yahudi, multi Yahudi kabeh. Masuklah ke Indonesia politik Yahudi, ekonomi Yahudi, budaya Yahudi. Saitik deui di urang cacak eueuh kiai jeung pondok pesantren wallahu a'lam. Jeung aya berbau rencana rek dihilangkeun. Rencana tinggal rencana, sama urusan manusia beda. Rencana orang jeung kepastian Allah lain. Contoh Haji Pendi baheula rencana mah hayang kawin jeung nu geulis kan rencana. Nah, tapi bukti nama kan geulis ge cak mangaji ya masalah lah. Rencana nama kan nyana dagang teh hayang sugih eta terencana, tapi kan kepastian Allah imah ge sapotong. Imah usah potong tak ya rencana. Sayyidina Umar begitu adiknya Siti Sofiah maca Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
Toha ma anzal. Cek Sidina Umar teruskan ku sia awas pedang dikitukeun nang disaha teh sia ceurik nang disaha ceurik ngomong sia Sidina Umar kan jawara Muhammad sia geus Islam mohon moal wakasia nu ku aing deuk dipencit Muhammad da ku aing dipencit sepedang geus diasupkeun deui kana sarangkana langsung kieu bae oh kabeh ningalikeun manusia saat eta bunga anu anti ka Kangjeng Nabi peak Muhammad kuari mah ku Sidina Umar kajen ku kumaha ge rencana Sidina Umar bakal menggal bohong Kangjeng Nabi di jalan geus kieu bae Mar dek ka mana Muhammad beak ku aing sia wah ditongtol atuh wah Abu Jahal geus kieu bae bener Mar bener beakeun Mar malaikat Jibril langsung datang ke Kangjeng Nabi naon Jibril sakedeung deui aya Umar datang terus antepkeun Allah geus mere beja mohon geus Kangjeng ditongton atuh puluhan sahabat bahkan ratusan sahabat ratusan manusia datang Sidina Umar ke masjid mana Muhammad Kangjeng Nabi tenang iya Muhammad geus dikieu-kieu pedang cek Kangjeng Nabi ka dieu asup ka jero ka dieu Umar lempang beuki lalaunan cek manusia kok Umar jadi robah gitu cenah jawara lempangna jadi kos gitu lempang hareup dihareupeun Kangjeng ditongtong nu kiceup kan manusia ragag pedangna plek langsung deprek sujud dihareupeun Kangjeng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tangkep ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb deuk kumaha coba ieu rencana deuk menggal leher Kangjeng Nabi tapi pibuktieunana jadi sahabat anu luar biasa nah urang rencana tinggal rencana tapi nu mastikeun mah Gusti Allah ieu ge pan rencana nama bae layang nyandung rencana nama boro-boro nyandung hiji ge pan waduh galak biasa heuh lain lalagaan teu meunang balik rada peuting teh tuh kan ngariung di mana ya ngariung di mana ya ha ambo PM lah PM ya nah ya rencana tinggal rencana adang makan rencana nyandung rencana hah atuh negeri gerbek deh itu nyandung ya pokoknya mah nah iyalah rencana urang tapi nu pastikeun mah Gusti Allah sejuta kali rencana pemerintah dek hancurkeun Islam di Indonesia ahli sunnah wal jamaah dek dihilangkeun melalui Muhammadiyah melalui Persib melalui kitu Syiah dan lain-lain geus triliunan modalna tetapi Islam luar biasa diulahkeun maulidan teh bid'ah maulidan makin menjadi-jadi diulahkeun zarah ku Muhammadiyah haram musyrik orok diajak zarah orok niku mah kehendak Allah mah lain tah badak hati-hati urang jang diri urang itu kene rencana tinggal rencana tetap Allah Sidina Umar rencanana neuk mencit Kangjeng tapi iman dipayunan Kangjeng Haji Pendi rencanana neuk kawin jeung nu geulis tapi sakitu kaayana geulis sih sakitu mah atuh meureun ai lalaki mah kasep awe mah geulis rencanana hayang sugih imah eueuh sapotong rencana mobil mana nyana mobil aya mobil beureum teh mobil beureum nu truk eueuh BPKB-an Masya Allah asal dibawa ka Cilongok mogok para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi bunga senang sebab naon sebab urangna cinta anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur
komo lamun eta dijelaskeun. Kemudian ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Nah, itu pohara dongeng nage itu. Lain tunggu-tunggutan bisa tante. Tunggu-tunggutan dulu. Becus ente. Geus taya baca sakali deui kulantaran tadi sinar Kangjeng Nabi istimewa nyorotna. Mudah-mudahan sorotan sinar Kangjeng Nabi nu nyorot ka urang ulah dicabut deui ku Gusti Allah. Sinar sorotan Kangjeng Nabi nu bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter ulah dicabut deui ku Gusti Allah. Sinar sorotan Kangjeng Nabi anu bisa mindahkeun ti neraka ka sorga ulah dicabut deui ku Gusti Allah sehingga urang kabehan dimimitian ku maot husnul khotimah. Dosa urang dihampura ku Gusti Allah, di akhirat urang dibawa ku Kangjeng, di bawah bendera Kangjeng Nabi urang dibawa ka surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru besar kita yang telah memberikan tausiahnya kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru besar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di para Bapak-bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan usikum wa nasibidakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.